Rempling si lembur ampun ya. Sore kene ge. Alhamdulillah nyawa anggeus gitu. Karena kanjak pisan nyawa. Tinggal ngorea Korea geus aya 50 karung. Tinggal diawurkeun ku si Imron ke sukan. Dan iya panan. Anggeus nyawa. Hayo kalian empat berak-berik ampun aing. Jelema teh wawon kabeh sugan aing mah diondang terus. Surat ondang pot patalaya itu di jero imah poin can diberesan ieu boro teuing ah. Ini haji ngamuk paling ge. Kapincakan boro teh mah surat ondang. Tadi datang deui ti Kirang 50 surat undangan. Isukan hangnya di mana ganti hilir ganti sugan. Ayo ondang mah daek. Datangan gua aing mah Ariana tuh. Duit para duit sih kaundangan paling gede nage 200.000. Kagok aing kaundangan nah 200.000 lah era. Orang jelema beunghal kaundangan 200.000. Gope we di Bugrata geus. Moal aya si Sakim ieu. Budak saha tadi puting-puting gogorokan wae. Di alabur wae budak puting-puting ke cara nyarieun aing hook aing ada. Atuh ampihan budak puting mah gogorokan puting-puting bisa kasambat. Boleh budak kata mah. Baru tuh inget budak rek durik seuge ah. Aing nama aing hajat nyawa. Geus da. Teu riweuh aing nama. Paling riweuh di Situmin atuh. Yang naon nya jeung aing Situmin ganti jeung aing nyawa anggeus. Kudu ge aing undangan min saulah bareng jeung aing min ka undangan mah ah. Cuman ngundang we pengen atuh tibang 2 siki. Gosok aing bareng jeung aing. Aing undangan di Patalaya. Anu hiburan anu keliningan anu jaipongan geus topeng teh. Ayo hiburan mah munggung daek. Berkaryaan atau ngaranna ge. Si Iroh teh kadenge-denge si Iroh aya di jero. Molor bawa budak teh lah aing. Aing ngopi aing banan. Aing jadi inget ka si Iroh. Budak teh geus dewasa tapi kos budak wae. Lain gara hayo ieu imah-imah. Paling balaing semoga calon ieu teh. Kan aing can ngomong doang, aing ngomong sugan ayeuna dah. Pau embungan tuh dah. Tapi ya, lumayan calon nama sawahna lega. Poin kamari dicek ka imah teh kolektor ge bogeun 10. Kebo mah nya kebetah di kandang nama. Gede sih ka kandang nama. Tiga nama loba kebona ge. Hah? Hiro. Molor gua ah. Panjen kopi aing coba roh. Hiro. On. Tadi heula. Belum. Mana kopi? Lah emang tadi nita. Astagfirullahaladzim, budak apa sih waktu pengen kopi? Bang gua kurang dong oke ah. Kopi. Aing rariet can ngopi teh isuk. Buru. Pakai gula apa pakai naon? Pahit, aing kopi pahit. Pakai gula. Sirup lain aing teh. Bro, bari aing domongan ku aing wah lila. Awak kan mungkin mau lontot wae aing si Iroh ampun aing ah. Adena aing uwana, duh. Aing udah lamun lain uwana mah da heueuh goblok. Geulis pisan anu aing teh. Ngan ieu kuat alabatan dikawinkeun ka tunggul nu hayangkeun kudu dijodohkeun wae sugan. Iroh, buru. Ya, Wak. Kopi narek ditekan mah. Goblok saka gua teh. Gila apa pengen kopi ge. Atuh berenang neangan heula ah. Pahit. Tadi minta kopi pahit. Lain kopi. Ya, kedengeran dengekeun dia. Aing rek ngomong. Serius ngomong aing ye, dengekeun. Kadenge teu? Heuh kadenge, gusti. Heeh, gedeng ye. Pan sia mingki gede wae. Mingki mau lontot wae teh awak. Emang mau makan yang imah-imah? Ah, ke ah. Engke iraha. Kaburu kiamat sia mau maka imah-imah mah. Heuh, aing calon geus aya tuh. Emang zaman naon ayeuna dijodoh-jodohkeun. Buset sia mah hanjakal ieu sawahna lega, kolektorna ge 10, kebona balatak. Emang makan sawah. Oh, nya tupan aing kabagian sia ieu sawahna lega mah. Kudu daek sia mah ayeuna mah. Wayahna dek kumaha deui awak segi gegedean wae. Mau ngejeuhna imah-imah ayeuna mah.
pan kolot saya nitipkeun ka aing teh geus percayakeun banget ya kumaha cek aing cenah ge. Nya enak masa kudu nurut ka aing. Didengekeun teh sia. Aing ngomong wae. Didengekeun tapi kan mung dijodohkeun. Mung dijodohkeun pugu beunghar ke kudu daek. Dikasa coba lamun ku aing dijodohkeun coba. Ieu lamun sia kawin jeung si eta mah ku aing. Karyana ge semua kagok ieu ku aing 5 peuting. Golek ku aing diayakeun sok kiliningan, topeng, jaipongan. Ku aing hayang naon sa hiburan aku aing. Hah. Cenah titah nyawer aur-aur duit ka sia suka artis. Tong kagok. Kumaha? Embung we. Ku aing sia jadi alot teh ngawarona pisan. Taleun teh mun ditedekeun cicing dan Mah teh cicingna didenge teh diomongan teh didengekeun. Teh kumaha sih jadi naon ha? Lain buburu imah-imah ieu aing calon geus aya. Sok wae ngai emang itu kan ditah datang lamun sia daek mah. Emang bisa gitu wa, anaknya mana? Si Unan orang Bojong Mangu eta pangbeunghara di Bojong Mangu geus moal manggih. Boga henteu. Atuh kiki pun lagi bau mah. Yeuh aing ge aya kudu ngomong aja ngeun Indonesia. Teu aci wau heula ieu, aci bogoh ieu. Da jadi we. Atuh zaman ayeuna jeung zaman baheula meuni disaruakeun. Sarua wae sia teh aya geus kawin mah yeuh. Aya geus di kamar mah. Deuh naon sih nu teangan? Geus moal nempo beungeut-beungeut acan. Emang di kamar kumaha sih, Wak? Nya ge geus ngalawan teh geus buru kawin. Jadi embung we. Si Unan kuat geus ngangset. Da mah bujang lila teuing cenah. Bingung merekeun eta naon sawah lega ka saha. Teu geus ka sia we. Nu balasak ieu sia injuna pisah aja mah tuh di Bojong Mangu. Baleungar kabeh turunna lage. Kudu daek. Saha ngaranna, Wak? Unan. Nih ngadenge aran lagi meuni teu bergairah pisan. Biasana mah ngaran unan teh meuni kucal jelemana goreng patut. Musa. Ieu, si aya kudu hitung-hitunganna unan teh ieu. Genep. Nya, nan 5. Barata 11. Siapan iro 12 tuh geserpok banget eta. Cocok. Ya mah. Sebenarnya gua teh rek ngajodohkeun apa rek ngajarkeun ngitung. Oh, nya atuh pan emang aing mah hitung-hitungan bisa emang ngajodohkeun ongko. Sia teh jadi kudu ngawaro atuh. Indung sia mah bapak sia geus nitipkeun ka aing. Yeuh si Unan mah geus mah pokona geus tandinganan di Bojong Mangu mah sia. Bayan aku daek. Tuh iro ge boga pilihan sorangan tua entong teu kudu dijodoh-jodohkeun mun jaman naon mah ayeuna. Emang saya teh boga tetempuan ka saha sih aing rek nanya coba. Boga lah rahasia. Rahasia. Saha? Ku aing lamun dibeunghar onam kajian sok saha? Sebutkeun namun marat ku aing didudut ayeuna teh di jerman ge. Ada deh. Oh, si Iro. Sebutkeun saha? Atuh nyawa kewe era. Era mah tilu tuh. Saha? Embung dijodohkeun titik. Aing kalau dia ngomongin tembok bisa goblok tah. Sebutkeun saha ngaranna? Pokoknya mah jelema Kasep, bager, rajin. Pokoknya mah dua anak lah. Teu saha eta Kasep namun beunghar mah Kasep boga kajian ku aing. Pokoknya mah jelema mah sederhana. Beunghar henteu, mararat henteu. Pokoknya mah nomor hiji jakri ieu mah Kasep, bager, jeung rajin. Yo dengekeun Kasep oge jaker naon aya duitan mah. Ngagoreng oge jaker naon duitan mah. Oh, pugu mah beunghar. Najan beunghar teh cinta mah tuh. Engke ge moal aya rasa bogoh ieu, moal aya rasa cinta ge rumah tangga mah anggal diadu. Terus di kamar mah diararadu. Sia teh kudu daek. Dibang si Unan mah geus moal pokona mah tibang rada ieu doang. Rada naon ieu? Rada bimoli. Saeutik mana mangan Kasep panan. Da emang urut dicatrok cenah di gede sabelah. Ngadengin naon geus. Wah. Pokona mah hayang ka eta titik. Saha sebutkeun ngaranna ku aing ditayang ayeuna ke lamun beunghar mah. Nya lamun mararat ku aing ditayang ke ayeuna ke ditincak beheungna ku aing di dieu. Pokona mah ngaranna I tungtungaan.
tungtunaan itu karak 2 angka oge hiji bang 2 itu bang karak eta naon angka 2 oge eta ya kan awalna tungtungna ya ti bang jeung oge ti bang 2 cuma balangsak moal salah sia tua pokoknya mah udah kasih unan wah yang suka didatangkan aing geus teu kuat yang narima besan aing uang tuh mau kawin berapa yang nyalaki jeung lalaki gelok sugaran nyarek nyadung sugaran Yo, namun emang najeng si unan si adaek, aing nampak besan lagi, aing geus moal baskom acen aing jaga ngawuran lagi. Tahu, pakai belum. Tampayan aing di hareupan lagi. Siapa soalnya mah kawadahan nu ngalungan lagi jelema beunghar mah kagok benan. Eta teh ngalungan duit apa batu ye? Duit atuh. Ya. Paribasa eta mah. Jadi aing mah buka alot teh. Embung wa hayang ka et. Sah sebutkeun aing ambe nyahoan teu aing rupana kumaha, bentukna kumaha. Hah? Kata si Imron. Buset. Si Imron anu bubujang di aing sia. Astagfirullahaladzim, Aisyah bogo ka si Imron rek ngakan naon si Imron. Hirup ge ku aing ngakan sanguna ge ti aing. Bila ku sia ku aing deui wae para abang di rumah tangga. Kemana ka uwa? Monyet sia mah. Duh ku aing guyur ku kopi oge kaliran mah da. Waing ditangkene si Imron apa yang enak? Cinta. Yo, roh, tempat tempok sia teh bobogohan teh, ai bogo ka jelema teh. Atuh si Imron sapopoena ge jeung aing. Di bang jelema balangsak rek ngalebok naon sia? Nya ayeuna balangsak sugareng ke mah ka hareup moal atuh. Leuwih balangsak, aing mau dibeungarkeun ieu si Imron nah. Ya, lawor aing ngomong teh. Aing teh yang enaknya dicekek digagalna ku si Imron lagi sia. Mau bisa mau mais ya. Pokoknya mesti lamun gua kekayaan kasih Imron, si Imron ku aing paehan enak keneh. Ajen teu. Sok kudu daek kasih unan. Bung. Masa aing kayak unan sia. Tidak ngalamar enak, bang kasih Imron lah. Cenah mah goreng patut. Goreng ieu aing geus beunghar mah eueuh ati goreng. Asal aya duit ge jai kaset. Oh sia. Mung. Ulah. Pokoknya mah ulah. Kalau saya penting digeplokeun wae. Aduh jadi ngopi ya. Saja nari. Set, jero-jero sadar gede. Entog atuh. Dah. Aku nanya. Bajeung yang deh yang coba giliran. Arona ayeuna teh. Itu geus liwat. Kunaon heula nu dikawean atuh ieu teh. Ronda apa peureum heula. Itu untuk wae leumpang. Dinas bangunna teh. Wah, geus teu salah deui eta mah. Maju ngagandong tuyul penting-penting. Mantu ka mana meureunam? Ka mana, Je? Nang satu min. Cicing saya lupa tanya, bisa disikat ku aing. Di heula coba diukeula suku sabaran jelema teh. Nang saya ngageulan aing. Ieu ukeula. Udah suga ha. Suku dinas sanu ngajuru nek nang paraji lain. Burung bae kieu sanu orok kana nek nang paraji wae kieu. Udah mending ngungkruk tuh jadi itu sih kada nek nang paraji. Sebal aing teh sarareba penting ge puguh. Buset tenganan. Udah datu euker. Euker aing tara eureun jeung udud ieu. Buset tenganan. Ka mana sih penting-penting kieu ang dibakelong. Bating tanya batu teh gua ngomong pan aing teh tadi bisa disikat urang bating tanya. Ada boleh dianggarkeun sia Maji. Kopi hiji atuh aing teh sema amparan sama aing teh tadi teh. Nah, jelema kitu ieu eta setengan lah. Karara yang ulut sia aing baru jigong. Aing eta bangsa mun kusam kitu kunaon sih gak kerbuka masalah. Can anggeus apa nyawa. Sia lalabora ka aing can anggeus sia tah mihulan aing wae. Ngajakan ribuh wae jeung aing.
Nyawa ngawalu ya tuh. Mereka tengah tinggalin malulu. Punya kumaha tengah ti Bang si Imron hiji, sama licik nguli-ngulikeun. Aing lain teh hayang ngulikeun teh. Aing boga nu digajakeun naon. Sama kitu aing ngulikeun ni ulah, duit-duit aing atuh. Nya sia milan we aing atuh. Aing mah. Eta kunaon ni aneh pan jelema liwat banget meuli kos gitu. Dudu aing keur sarep poting ieu mah. Aro aing nyaho teh aro aing si Iro. Si Iro kunaon emang anggar bude. Budak udah sia deh. Kalau aing teh Mesti kaingkeun we lah. Ni boga naon sia. set. Hah. Tibang hirup di tanah batur oge. Wananya geus setengah beungar oge cek si sarge moga aja. Bakal setengah. Yo aing geus setengah mah kudu geus boga lahan naon di bang tah lahan batur digarap jeung naon. Oh, nya dumo kata oge. Dek dikawinkeun lain ku sia. Si Iro atuh boga ka si Imron. Ku aing si jodohkeun ka si Unan. Apa teh si Unan Bojong Mangu? Incuna ke saeja. Dijodohkeun ka si Iro, bukan ka si Iro. Heeh. Beres atuh eta mah pariuk ni mukekeb atuh. Buras beres buku aing teu narima. Heunya heuh atuh Ji. Ayeuna ye si Imron kos gitu, si Iro kos gitu. Atuh si Imron gehangeun boga turunan alus. Mending ai turunan alus, ai turunan garintul. Kedeng-kedeng. Tadi ka saha si Unan? Si Unan Bojong Mangu incuna ke saeja apal sia meureun. Buset dengan atuh. Nyamun atuh mah menak atuh Ji. Yeh sama bulan sama kuing kadinyakeun ge. Ah sia mah aya. Hate kadua leutik meureunan ah. Ya atuh sia mah kos teh nyawa aing bung. Ampe nambahan deui panan. Aduh, Lega sawah. Sia mah aing nambahan terus mau ngurangan ieu. Si eta ku pinter atuh. Yeh. Hirup mah kudu pinter min. Bari jeung aing teh sakola ge aing pinter kanuk itu mah atuh. Kudu bisa. Ora atuh Ji, ajan pinter oge atuh. Cuma mau kaberi jeung si Unan mah tinggal angger atuh. Nah, mah kebrik si apa si Iro kumaha bentukana. Heeh nyaho aing oge. Sia mah yeu aing dengekeun. Lamun jadi jeung si Unan coba bayangkeun sawahna lega. Kebo, balatak, sapi, kolektorna ge 10. Buset emang kitu aing. Henteu moyang kumaha eta sia. Si aing kamari oge ka imahna. Daangna ge teh naon coba ge susugun Ji. Naon tah? Pais kareta Ji, buset diringkukeun. Tinggi sia mah meureun ah. Goblok sia mah. Motor jeung aing geus serius teh. Atuh da semua meniku. Emang si eta rek tega itu jorokeun. Penyemen jadi tega aing daripada kasih Imron. Siap aing mah. Saya seri kari itu kasih Unan lain. Aing ka imana tadi nama sia guguruan wae pan. Ganggu wae aing keur dinas. Eueuh geus eueuh. Eueuh ka mana? Mangkat kamari ke Pakistan. Masa sepeda. Kelok sia mah. Nginjem kemarin aing ke sepeda aing tuh si Manis dibawa ke Pakistan. Campur heureuy aing ngomong jeung aing teh. Bisa aku ka Pakistan mau sepeda tuh jadi jelema beunghar teh gitu-gitu teuy. Sepeda lagi atuh lain timbang ke sepeda ku saing. Iya manehna mah. Sepeda lagi kipingna ge opat. Di luhur Kita dua. ngomong-ngomong sumem hajatan kieu aing menang can. Aing mah nu ngondang. Deng itu heuh aing ngomong teh buset we. Sia mah saturna sok. Ini nanyakeun anu ngundang eueuh kuat ngabruk-bruk itu buku di imah. Si surat onang apa bubututan ngabubrug. Bubututan. Da sia mah nu ngondang ieu yeuh dengekeun. Aing bongbong jelema beunghar nya nu waraheun kabeh sugan. Ampun. Kok atuh nu ngondang ti girang. Kot Pak Baras di hilir Pak Baras. Surat Hujan ondang. lain. Surat ondang. Aing hampir kaurugan surat ondang di imah batur. Teu kagok aja lemah beunghar aing mah. Kebu aing oge min. Ngabaras. Aing ge aing kudu dicaritakeun mah eta surat ondang geus saha mah kitu. Da warauheun wae ngaranna teh dengan haji cenah kitu. Beupeut aing meureunnan. Nyaho meureun. Aing alhamdulillah Ji sakitu lobona ge surat ondang ayeuna mah diberian lancar aing. Oh nu diteang pisan. Aing mah heueuh burung gitu. Batur mending ngondang nikreuh we diantar-antarkeun didatangan henteu nya. Heuh nya uyuhan atuh Ji nya wacana naon coba dek jual gabah pan gabah anu eta ge geus karoneng arembungeun tangkulak oge. Jual diri we tuh. Emang aing cowok apakah Haji meniti teh ngajual diri? Ampun. Aw, aing mah seumpak enak gitu. Ngomong-ngomong aing ujung mah ngomong malah mentak jadi duit. Konjur aja ah. Balik deui aing awas sia mun ngabohong sia si Unan eueuh. Batur eueuh. Halas main ka imahna ke aya deui. Kamari ya pasporna oge geus dijieunkeun ku aing. Emang bisa nyen paspor. Yai, emang gitu. Kamari di sekolah hiji, di sekolah SD hiji. Oh, SD atuh gitu mah. Heeh, mana sih mangariweuh aing Aing bohong. suguhan hantu. Yuk, hayang aing teh nyuguhan. Haji.
Asar mah mata dunia kan. Meni budak ke ulah aing bobogohan jeung tukang kulit meni kudu beunghar wae. Ampun haji. Eta pan meureunna nempo suratan sing garebreg. Aduh, boleh. Ya Allah, ya kumaha atuh. Di rumah bobone ka Imron doang. Aduh, betul. Kok dipakut. Itu kumaha tuh iya. Kumaha mun Imron nyaho mun dijodohkeun yang sekunaon. Najan beunghar ge embung gak sigunan mah. Najan dipaksa ge dek abrug-abrugan. Kita lagi hanya untuk Imron. Jangan cek ku haji ge cenah ieu mana rada-rada. Lau. Naon si itu si Iro nyanyi wae ngeunaheun bangunna teh. Sampirkeun Imron, di mana tuh Imron? Tolongan Iro. Ajak kabur ke. Kasih kaboro. Tidak ada ke manten. Dengan Imron, belum simpenan mah. Dan Iro, lau. Alau ngeunaheun Neng Iro. Ngeunaheun si nyanyina. Lau. Iro? Oh, nyanyi wae ngeunaheun. Neng Iro. Angin. Oh, geuning cai mataan nyanyi teh. Nyanyi sedih. Imron di mana? Asal nanyakeun Imron Nggak tahu gitu. Nggak satu lah nyanyi wae Ngeunaheun nyanyi ngeunaheun. Ayo bapak ini juga Imron. Bogo. Emang bogo? Alau bogo pisan meureun ka Mang Imron hanya. Bogo ka Mang Imron. Nah itu teh Mang Imron Teang nih antar Iro atuh yuk. Hai itu diantar. Ayo. Iro dijodohkeun. Usaha. Ku Haji jeung si Unan. Si Unan goreng patut. Pira aku emang geus nempo jelemana. Geus dibejakeun ciri-cirina. Bibirna jedih. Alau bukan diseureut tawon. Catrok. Dicatrok. Goreng patut. Hayu atuh urang ka Mang Imron.
Enggak nyanyi nak. Buat nyanyi wae. Nyanyi nak cai mataan. Ayo. Ayo tuh. Icing wae nang iro mah nungguan. Besin ayak calong lalaki nak peuting. Nungguan icing na yeuh. Ke ulang teh sia Nil, ke bawa ayam ronda ka dieu. Engke dibawa. Ieu rek ngomongnya penting banget. Nyicik diu ke na eta nang iro mah nyanyi deui na eta. Ya. Kenteang. Ulalila Nil. Moal ilah ieu. Aduh. Itu ngenahan ting pikiran ya teh. Nek manggih ka senang gitu. Dai manggih ka susah mau unggal poe ieu teh. Aduh, ada kaya naon ieu teh. Adeng kuat teh dakeun hees ieu teh. Kaya naon ya. Bisa sanarieun ieu teh ku kieu pikiran dia aduh. Aya. Kayak magi ka senang atuh ieu teh. Da geus dumuk aya ka susah mah mani unggal poe aya ripuh bae jeung ripuh. Hah? Ngomong masalah duit. Anggaran. Lesot jeung duit mah puguh. Aduh, itu ya Allah, nek manggih naon atuh sing manggih-manggih ka senang atuh teu penting ieu teh dah. Kot guling gasan ieu teh. Da disebut loba reungit da ieu teh. Aduh, aya teh. Di calana mereka raka pake pan ieu teh. Bawa ber ke celana nya. Karena naon itu mereka tuh. Kaneling eueuh deui teh. Mangga naon ieu nya. Aduh, mudah-mudahan teh sing kasenang atuh teh kapanggih dah. Kuat kuring gasan di bari mereka tapi ka lesang atuh ieu ti. Kas magrib tapi ka wayah kieu ngose. Aduh. Gitu ya. Hati asa ratu bae gitu. Pikiran teu tenang. Naon ya pertanda. Naon ya. Aduh, mudah-mudahan ya pertanda piatokeun gitu nah. Tengenahan cicing gitu. Barang akan mah ngeunah meureun kira-kira lamun aya mah. Heuy deui dah. Hapus dengan. Tapi tengenahan cicing hate ku tenang-tenang teh ya hate. Naon ieu teh? Ya. Itu kan biasa we, deui meureun macul ieu teh. Heuy, di ampun ya. Ngotok ngowo di sawah. Wah, poe aduh, ampun dengan di haji. Oh, kok tengah nak cincin ya teh. Aduh, Porem kecuali Don. Ayo ngaruh ruas pasti sih ayo kanil. Ayo bertengah pikiran-pikiran teh. Kalau tengenah pikiran. Naon? Hah? Gejah-gejah kun. Kita tadi itu. Gedeng. Kita kadi itu ke mana? Itu ku Neng Iro. Nu bener jeung Anil. Bener ku si Iro. Aduh, iya Nil ieu. Dengekeun ku sia. Di tas magrib aing di dieu Nil yo. Ngoseh we pikiran teu tenang, hate asa ratug Nil. Ieu meureun ieu pisenangeun. Bener kita ku si Iro. Waing lamun sok, jaga lamun ngabohong ku aing ieu. Inaun. Alau perep. Perep nyaho ieu perep? Lamun ngabohong Nil. Tenang teu ngabohong ieu. Careham mana? Careham mana? Iya. Ieu tah. Iya. Lamun ngabohong. Ku alau. Iya, bener tuh. Di mana si Rohna? Nah itu di Imam Haji. Bener sih ya. Ayo.
Tah, nala bulu. Ayo senang lebaran kita. Nyanyi wae tadi ge. Yang bener sih nyanyi. Nyanyi wae atohun. Tapi iya, naon aya cai mataan nyanyi nak. Buset, main atuh sama curi. Yo. Alah wah. Yo, inaun. Cukup. Nyabet ku aing sia. Siapa? Hai buruk di mana? Nah itu. Hai buruk. Yuk, siap tinggal lah. Ayo. Naon sih nya? Tuh, Neng Iroh tuh. Tuh, alah, Neng Iroh tuh. Naon? Itu Neng Iroh tadi tuh. Tuh, Tadi dah. siapa ngabongnya di tadi tayang tuh. Tadi kita ditehang Neng Iroh tuh. Guru. Gaknya sok tuh percaya sih mah dah. Aing tibang nyenangkeun hate imron roangnya. Alau buru itu. Oh, bener. Neng Alau, Neng Iroh Alau. Bener, Guru, Teh? hah? Bener. Tuh, guru. Awas urang dapat mesra. Heeh. Tok, dah, buru. Tok, dah. Wah. Bener tuh tadi kan ditanyang. Bener ah. Bangun sedih Kita tadi nyanyi wae. ini bangun sedih kenapa? Ngomong. Iro yang ngomong kak. Hah? Yang ngomong penting banget kak. Ngomong ah. Iro dijodohin. Tuh, naon cenah ge. Di Serius dijodohkeun ku Wahaji dijodohkeun ka saha Si Unan. serius atuh sia teh tuh cuy geus Nyanyi. jangan nyanyi. karena sasa babu si Unan incuna si Saeja lain kemarin jelema beungar atuh sama Biwirna cenah ge. Bedengekeun heula atuh. Dia biwirna atuh ge encan genepi. terus Iroh narimanya naik dijodohkeun Iro ngomong. Si Unan teh goreng patut. Bibit nol ke gede sabelah. emang Imron ge nyaho kita mah cuma Saeja beunghar Imron ge pernah bawa bubujang di Saeja eta teh incuna emang ngan beunghar Tapi Iro ngomong. terus kemudian ke kumaha ku Haji dicarekan teu Carekan tadi gimana keimanan tapi ku Iro ulah. Iro teh cinta sama Nehna teh sayang. emang Iroh cintana kasar ngomong ka Haji Iro cintana kasar kain. gimana tuh udah serius dah atuh geuning Iroh teu daek adu teu mah beunghar loba itu ieuna kunaon nepi ka teu daek emang Iro cinta. Iro main kain belum titik. Tahu pengen kain wae. Ai meureun mah jelema teu boga tibang kuli macu ke dek ngadahar naon in si Unan mah jelema beunghar Iroh bakal ngenaheun hirup ge Tapi kan mau mungkin atuh si nepet kang kayak piraku atuh rek kieu wae. sore wae batur keur serius teh Emang aing mah cinta teh si Kairo teh. Cinta cenah. gimana ai meureun mah jujur nya Roh
barang iroh ka dieu ge barang nempo kahiji nempo pertama itu bogo geus resep cuman Imron mah nyadar diri we irma teu boga moal mungkin dipilih ku iroh da iroh mah alona wahaji jelema beunghar Imron mah jelema teu boga roh Alau jelema teu boga mah emang ngetok saradih wae. nya iroh bener emang bogoh ka Imron. Bener. Iroh mambung jeung si Unan teh. Terus lamun dipaksakeun we kumaha pastina wahaji mah sujun ke paurna iroh dibalikeun deui ka duit kita ka luar negeri deui ke cara keur eta. Rajin iroh mah mending kena dibalikeun daripada kudu kawin jeung si Unan mah. Alau mending besok Mang Imron teh Imron emang bogoh banget ka iroh teh. Si Bareto ge cuman Imron menyadar bingung kudu ngomongna geus jak na aya nu teu boga mah sok bari wae. Kamu enggak wae lu ini atuh keur serius sedih. Keur sedih. Jelema teu boga teh sedih wae kan ieu. Emang saradih wae. Dan temen eleh wae boboro tuh barang hakan gitu. Bobogohan dengan eleh wae. Eleh Nalah dek dijodohkeun. emang sok saradih wae Mang Imron emang. Masih cicing heula di dieu ngakan deh. Imron, mun misalna Imron bener-bener sayang ka Iro, cinta ka Iro, coba yakinkeun Wahaji supaya Wahaji teh bisa nerima Imron. Mun misalna manehna Wahajina keukeuh kudu dibawakeun mas kawin sakieu sanggup henteu digawe heula ka mana ke, ka luar kota ke, yang penting Iro jeung Aa embung jeung si Unan. Anaon saya di dieu? Bawanian sia ngadeukeutan alo aing ulin ka dieu. Lain waktu gawe ya ayeuna mah. Isukan asal gawe mah. Bang ngobrol doang, Pak Haji. Ngobrol-ngobrol boga naon sia ngadeukeutan alo aing. Dieu ge alo aing tahu jawab aing. Kalau rahasia tibang hirup di Curug Batur oge. Ngadeukeutan alo aing. Hampura Pak Haji. Hampura. Balik apa lagi seret gua yang enak sia. Hah? Balik Pak Haji balik. Balik Mang Imron baliknya. Aing menang balik kalannya. Nah, saya takut ciwas-ciwas eta. Izin balik meureunan Tiyo deui. Alau Imron diusir mah. Wah, ini si ayeuna mah roh aing. Kajero mah sia. Timbang ngaladenan si Imron. Teu gablekna naon sia. Karate. Mau barangsak di radenan, kajero. Gebuk pundukna oge ku aing sia teu ngawaro. Hese di papatahan aja di budak teh. Aing teu murugul teuing da keur ngora. Kajero mah sia. Hes anggaran itu. Jadi budak teh kumaha sih sia. Segala ngawangkong si Imron. Waing isukan lagi eureunkeun si Imron gawana ku aing cenah balangsak pisan keun. Kayaknya teu sia, pasang teu sia tah. Kurang kumaha aing mah jadi uas sia. Ku aing dijodohkeun ka si Unan. Kurang kumaha pang beunghar sa bojong mangu. Embung keneh wae tibang ka ngabelan si Imron. Nek ngalebok naon sia. Nya tuh ge mamanggi jeung si Imron mah sia ha. Niku nemen-nemen teuing sia ka aing teh. Aing geus nyan pang beunghar di bojong mangu. Kalah hayang ka si Imron. Mau nyatu-nyatu acan sia. Saminggu hayang kalantis sia beuteung. Ini teu ngawaro ka kolot teh. Geus cek kitu wae mah. Mangkat si angguran ge entong dimaing. Balangsak sakalian sia ha. Bang kasih Imron di ladenan. Aing mah mun geus hese neangan jodoh pang beunghar na jaker sia-sia keneh. Jaker masa depan sia.
hayang naon hayang ieu tinggal nunjuk jeung nu beunghar mah. Jeung nu barangsa rek naon sia hirup mah. Nu ka ngawaro na hirup teh. Dengekeun tah ku sia. Sukan ge dek teu ngawaro mah mantok sia ti maing ah. Rek naon sia. Si Imron di bogohan nu ka situ. Oh nyatu-nyatu acan, isuk nyatu berang teu papar sia nu age modar terera. Atuh. Ngurus tunjung hirup di bang numpang ge di aing sia, barjeng alu aing teu ngarok aing mah, beak aing sia roh. Mun hirup di mah sorangan sogan, aing tanggung jawab gorot sia percayakeun ka aing. Hayo teu ngawaro. Heuleung aing jeung nu beunghar mah bogoh oge atuh. Tibang hirup di curug aing. Sukan ge manggih daang nyomoal. Aduh aing. Coba ngakalanana aing si Iro aja hese banget ku aing teh kawin kasih unan teh. Padahal mah beunghar ku aing kebagian panan. Kamu mangadaekan ku aing. Ieu ku aing kudu dilingarkeun anaman dia. Aduh. Hese di warana budak ayeuna mah euy. Padahal aing lumayan atuh sawah lega. Kebo balatak sapi Aduh.